unggal isuk ngan kudu sasapu ben hayu boga incu iji-iji na siga tepisan yang mantuan bong-bong budak ayeuna kudu sagala kukolot bae kok asa geus lila sasapu teh menit singat-singat aduh kalapu yang Ge. oh saha apanya saha nu noel urang Iya urang Ge. Urang nonal aki mah. ieu masih gak kalakai ninggang Ai kumaha si aki teh? Ge. ieu mah lain kalakai ieu dan ninggang nage tarik kok saha Pantesan. astagfirullahaladzim sama nejang ngererewasan aki bae Pan urang aceng Ki, babaturan si Ujang. ayeuna mah geus caang dalamun poe kene mah sasapu ge Lain caang ieu Ki, urang si Aceng, babaturan si Ujang. kela maneh siga babaturan si ujangnya Uhun Ki, si Ujangna aya teu? aya kene meureun masih pinuh jang udang yo aya si Aceng Udang Jang. Non Ki. Non Ki. aya si Aceng yo Sekarang udang maneh Jang. Aduh, Cuang ngalas dulu yuk ah. kandi ngalah suruhna. Atuh cuang neangan bae kabeh kebon. Atuh, kalanya eks banget lah. Wejung gawat. Urangan oban di ditu. Buat Jang. Dek, bedog di mana? di ditu di nada daga Memang kaceng. Nah, Tinggal teh buang awetnya. itu awet ay. Oh, awet ke era. Mangkat yuk. 6. Ayo, nu ngabayang kenaon. Ih, henteu sok ngarumas. Ah, tong sok bohong. Buktina kecicing bari suraseuri. Henteu ai. Cie. Naon atuh Ki? Ngalamunkeun saha yeuh? Henteu ai. Naon baru tadi bade nyarios naon? Maneh inget teu si Atin? Si Atin si saha? Si Atin ning, incuna almarhumah Nini Ipo. Incuna Nini Ipo. Nya, inget teu? Kasaha ka Nini Ipo? Sanes ka si Atin. Heula. Teu inget ieu. Nu mana di? Anak pang soleh, muka punggur sok cerik bae ning, nu pindah ke kota, inget teu? Oh, eta. Nya, inget Lin. Henteu. Ih, Sugante inget gitu. Enya ingat nu kapungkur cari gara-gara karet gelangna disumputkeun ku Santilin. Nya nu eta, tapi eta nama tong disebutkeun atuh. Enya pan eta mangingetkeun hungkul si Atin nu eta Lin. Nya, Kumaha kitu? apal teu? Henteu. Ih, atuh cantos ya caritana oge. Ayo uhun di sok atuh lanjutkeun. Nya, ayeuna teh si Atin teh pindah deui ka dieu, bade cicing di dieu cenah ayeuna mah. Di dia di mana? Di dieu di lembur. Oh,
ingetan keneh teu nya ka arurang. Duka atuhnya, juang amang benyun kasih atin, sugan ben ingeten. Kesi pamit teu ingetan kumaha? Atuh hayu ben amang heula. Hayu atuh sugan be loba dahareun. Karena dahareun wae sih mah. Atuh bae pan anu nembe pindahan masuk loba dahareun. Nya kumaha sih ben. Hayu atuh. Yuk. Karena didinya si Usman jeung si Umar sih pajarek ulin wayah kieu can nyamper keneh. Jang, Ceng, teh karena di mana mau bedog? Rek ngalas dulu, Mar. Menaik milu Mar. Non baruk ngalas suluh. Mana naik milu mah ngalas dulu. Mung ngalas suluh mah bisi kureungit euy. Balaga be maneh mah. Lain balaga ieu Ceng, kurang masuk alergi kureungit teh. Yang dipedah kumaha, Mar? Urang mun digegel reungit teh sok bentol euy. Atuh meureun, sasage digeger reungit masuk bentol. Ai, reungit sok ngegel di. Atuh heuh, nyeri kumaha? Jadi, reungit boga nuntut jeung ngegelna. Mar, euy, naon? Lain ka mana ieu? Tadi ngageger Omar Lin. Heeh, ngalain ka mana ieu? Masih damar urang mah. Di sugan teh ka urang. Ah, biang ah. Sugan teh mau tarulus gitu, karena dia bae di. Biasa tuh, ngadaguan nu neng ngasisir heula. Ai, ini nu kitu di dieu. Naon man? Geus ngisieunan. Tah, ka barudak 2. Mesti gua dim. Naon? Henteu ai, andrewas bae nu kitu. Nu kitu naon? Henteu ai, teu naon. Jang, Naon, Man? halus eta euy. Beli di mana? Naonna? Eta sendal halus euy. Beli di mana? Oh, eueuh di warung mah. Jiga nurut urang sabelah, nurut aki sabelah. Wah, melanggar hak asasi sendal eta mah. Ai hak asasi teh naon? Bieu. Marana yang senang kieu. Mun hayang kepang neang kurang. Atur nuhun Jang, teu kada repot-repot. Teu ai, teu repot ieu. Mangkat bae ah. Rubas tim barudak ieu mah, ngarece bae. Nama tuh, yuk, Mar, orang mah katanya. Mangga Ujang. Sugan teh mal tarulus. Atuh tulus ai. Si ieu tuh dayan mah kapila mah. Ngan sisir ka pali-pali. Cong ulin kandinya. Ai, atau lain milu si tadi jeung si Ujang ngalas uluh. Oh, sok gitu maneh mah. Yang ulin bayu katonggo. Berang kene atuh yakin nongkrong mah. Puguh bepan pas wayah kita sok loba sisa liwat. Di, ieu tuh. Ai kawe mah, maneh mah langsung we nyambung. Atuh euy. Ayo atuh mangkat. Kadi, Kalebak Umar. rek naon kalabak sih? Ngalapkeun maneh. Ai, atuh ulah kari itu ai. Ayo atuh mangkat ah. Ngomong bae jeung si Umar mah malayang geusna. Pan. Nama tuh? Masih pugu ay, sekarang di, dagoan.
gini. Terus lu ngedorong ini ya. Tin, sini nak. Iya Pak, ada apa? Duduk nak. Ada apa Pak? Gini nak, bapak mau minta maaf. Gara-gara bapak kita jadi pindah ke kampung. Oh, nggak apa-apa Pak, kan dulu juga aku sering kesini kan. Iya nak, mudah-mudahan kamu betah ya tinggal di sini. Iya Pak, aku pasti betah. Syukurlah kalau gitu. Iya Pak, Bapak jangan khawatir ya, aku pasti betah kok. Ya udah, kalau gitu bapak jadi lega. Iya Pak. Ya udah, aku lanjut beres-beres lagi ya. Iya nak. Siga berak yo di dia masuluhna. Siga nama heueuh. Ya tuh mulai ngalah suluh, berbalik deui, berulin. Ya tuh. Siga gede euy. Garing teh nya. Garing euy. Bodoh tinggalin ini handap. Capek-capek naik kelas tinggalin. Ada. Nani yo. Alay nani yo sirem. Ay, bisaan si Ujang ngalah suluhna. Siga menang suluh gede yo. Beda lagrag na mana pakepuk itu. Jang, suluhna siga gede euy. Ain suruh ieu ceng. Urang lagrag. Kandi si Ujang teh nembalan. Jika langsung balik yo menang suluh gede teh bisa dipentak ku urang. Mun si Ujang balik urang sorangan di dieu. Hi, asa kareueung kieu. Siga si Ujang kena geus menang suluh gede meni kekedengan. Deuh, kena geus menang suluh gede menikah kedangan. Suluh gede tini atuh ceng. Deuh, meni sok disumputkeun. Sanu nyemputkan atuh ceng. Kurang ge kadenge lagragna ge menipak balak. Eta mah urang ceng. Lain suluh ieu. Ulah sok bohong. Aduh. Beneran ceng. Daripada ngomong bae mana bantuan orang undang ya. Ripuh. Ay beneran deh. Kelah tuh. Aduh. Hampura teu kahaja. Cuman atuh nu ripuh kah ditinggang. Hampura atuh. Ayo udang. Nyeri di. Henteu. Pan si ka papalangkingan. Atuh nyeri aceng. Cenah tadi henteu. Pieung ah. Naon nu nyerina aja? Aduh, cangkeng ieu. Naon cengar-cengir? Ay henteu. Kada bae tadi ingat kanepak geblog gante pangpung gede. Ay horeng. Horeng naon? Horeng nu naekna nu lagrag. Resepnya yang serikeun. Saeutik. Geus balik yuk, kencot yuk. Heuy, urang ripuh. Ay suluh mana? Atuh can menang ieu, da tadi pan lagrag manten.
Ai, nya. Ai suruh mana di mana? Tinggalin di ditu. Oh, turang anak di ditunya. Oh, Nak. Ya Pak, ada apa? Tolong beliin Bapak kopi ya sama makanan di warung atas. Oh iya Pak. Ini uangnya, Nak. Ya udah Pak, aku keluar dulu ya. Iya, Nak. Oh iya, Nak. Oh iya Pak. Tolong tanyain juga ya, RT sekarang siapa? Kan kita belum laporan kalau kita udah pindah ke sini. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sih antosan. Atuh enggal kernaon dia. Sendal abi teh celepot geura. Atuh hadekeun deui. Tas igen. Sih. Tapi si Atin teh lami nya di kotana. Nyariosna oge tos bahasa Indonesia meureunnya. Atuh bae, ke mun sampai teu ngarti ke kudu diartikeun. Emang lancar gitu bahasa Indonesia sih. Pan keur kapungkurkeun punten limalin bahasa Indonesia teh. Itu kan dulu, beda sama ayeuna. Tuh Lin, lancar bahasa Indonesiana. Muhun sih menipase. Ya, di dia ayana orang nongkrong na. Jadi mun aya osis liwat teh kadeule di dieu mah. Di. Aya tuh heuh. Kunaon motor maneh Mar? Karunya capeun unggah poe mama urang. Oh, jadi gantian enak mah. Motor didorong. Bunganya adalah bebaturan susah teh. Lain gitu, Mar. Iya enggak? Aduh, ambek. Capek yo. Aduh, sisir kasih ganti deh, ya. Ganti atuh buka berak dua. Dah heuh maneh mah. Kerambek eta poho ieu kana nyisir mah. Atuh ai, mika dulu ganteng bae pan. Mana man cenah bara osis liwat. Pan eueuh ning nan bara kolot we hungkul ning nutas ngabaradog nu liwat teh. Sabar kage aya geura. Aya naon nini. Sekolah kitu sia mah. Mar. Biang Lain ka mana ieu kasih damar urang mah. Naon man? Tuh geura tuh. paling kolot deui maneh mah. Bener ieu mah. Awas mun bohong. Bener. Tuh geura. Naon di? Leungeun maneh mah asin tas murak naon di? Atuh tes darjeng daging dong. Piraku dahar jeung daging leungeun jadi asin kitu Peda ben daging asin teuing. Daging naon nu asin sih? Daging asinan dong. Wah, pantesan atuh. Awan tadi si kandinya. Gara-gara mana sih? Uing jadi gagal kenalan. Tuh sok lah nyalahkeun geura. Atuh dah heueuh ieu. Perang dinya. Asa kakara nempok nih. Tuh bieu mulai kakara nempok. Temen lain gara-gara mana mah. Uing teh pasti geus kenalan tadi teh. Tuh nyalahkeun urang nya. Eta masalah maneh sorangan. Salah saha anu liwat kalau mau lohok. Atuh dah teuing nya terpesona geuning melihat kecantikan dirinya teh. Tuh nya mulai deui lebayna. Lain lebay, cuma mengungkapkan. Lewat timalnya. Biang atunya, jal besok tungguan heula. Sugan we liwat deui. Ide bagus. Tumben pinter.
Kenyahuan, kapiter orang mapan di atas rata-rata. Nguprus lah. Bar. Naon deh? Lewat deui. Lain. Naon atuh? Si Umar pineh. Ai, nya pantesan teu kadang hitut-hitut acan kita tadi. Sang diulinan yuk. Kesanggeus karunya. Lewat ya lompangna geus kencot yo. Nyeri cangkengna. Dan behelanya sakedengnya. Da nyeri cangkengna. Atuh kalah bagi kencot meureun. Sakedeng. Atuh, tuh ditonggo eureuna. Nama tuh. Naon deh? Mana sih ngambek bau bugang tuh? Ai, heueuh ning, mangka aya teh wayah bedugnya. Buah-buah Jang, Buah-buah naon? buah-buah. Duh, ting puri dingki yeu. Balik yuk ah. Keung. Nama tuh, mantep lalu nanya. Dan masih nyeri cangkeng kene yo. Heeh. Wah, Sim. Jang, tungguan. Lila ningnya, balik di mall bare. Dia nya. Mar, udah. Pineh be. Kesel balik wae yuk Mau lewat deui meureun. Nama tuh. Mar. Soalnya tadi. Nih. Samparkeun yuk. Nama nih Tila. Neng. Iya kak, kakak manggil aku. Awewe. Tila. Si urang mana? Oh iya. Si Tila ganteng. Egoan. Jadi lain urang dia di. Ning asa kakara nempok. Teuing pan urang kakara nempok. Pan si Damar masih gawawuheun. Teu puguh ge. Ieu ge kakara kenalan. Pan si Neng lin arana. Saha? Oh itu. Maksudna pan si Damar kan gegeroanan Neng. Berarti lamun lain si Neng si Neneng eta arana. Licik ieu si Damar. Licik naonna? Licik maknya manehna geus wawuh urang encan. Kumaha maneh be Semar? Umar, piraku poho. Nya Umar nya kumaha maneh ben. Kalah lieur ka urangna ge. Ngobrol jeung maneh mah teu nyambung. Jadi ngebejaan naon? Bieung sok teu puguh. Pasti mana Neng? Asa ningali. Maaf kak, saya belum mengerti bahasa Sunda. Siga nama orang kota. Siga nama heueuh. Kenalin Neng, nama saya Umar. Aku Atin kak. Oh Atin, bagus ya namanya. Kieu Neng, teman saya teh tadi nanya ke Neng. Atin kak, bukan Neng. Aduh, saya poho. Lupa. Gini Tin, tadi teman saya teh nanya, kamu dari mana? Kok baru kelihatan? Kamu orang mana? Geus lamar, awen age bingungan di obrolan ku maneh mah. Bingungan kumaha? Pan bahasa Indonesia orang bagus. Piraku bingungan mah. Geus cicing maneh mah. Sok ari itu maneh mah. Kenalin, nama saya Damar, ini Usman, ini Umar. Ya kak, saya Atin. Oh iya, kamu orang mana? Perasaan saya baru lihat. Ya kak, saya baru pindah ke sini tadi pagi. Salam kenal ya kak. Oh iya. Salam kenal juga. Saya juga naon? Pancena salam kenal, kurang dijawab. Saya juga gitu. Maneh mama paham bahasa Indonesia. Boleh tahu nggak rumahnya di sebelah mana? Maaf kak, saya buru-buru. Soalnya saya ditungguin bapak. Permisi. Gak dijawab dulu. Aduh, senyumnya. Dah. Ya. Aya namanya tuturkeun kumarane sing nepi ka imahna. Siap. Naon di? Urang ka ditu. Panjalan lega tuh.
Gening jalan telaga. Pelaceng. Tapi, Pan. Tadi si naon Pak Korosak? Dieng pan. Ceng, Naon? ai suruh mana di mana? Astaga, tinggalin di ditu. Ai, hutan kumaha? Biyeungnya, cokot helangnya. Tapi keeng Pan. Tapi nya amun tadi cokot, ladang capek-capek ngala. Atuh ai. Enak mah kieu. Cuang cokot. Nanti pemusanan. Bisa nu pakorosak deui. Ide bagus. Ayo atuh, Nah tuh, ngarulah sakedeung. Jang, Naon? Jang. Naon di, Itu kaheula. itu tuh. Itu naon sok ngisieunan geura. Itu tuh.